Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faidatun ari ieu eta hiji kagunaan. Idza qila di mana-mana diomongkeun, artina ditanyakeun. Laka ka anjeun naon nu ditanyakeun teh. Lima wajaba karana naon bet wajib. Ala sabiyyi kabudak naon goromatul mutlafati kudu tanggung jawab katempuhan nyaeta barang-barang anu diruksak ku budak. Padahal budak mah acan kataklif, acan katungtut ku hukum, tapi ketika aya barang-barang anu diruksak ku budak wajib digantian. Wa qad qala bari teman-teman parantos ngadawuh saha al ulama, pirang-pirang ulama jalmi anu berilmu birab il qalami kana diangkatna qalam catatan amal anhu ti budak. Kultu mangka ngomong kaula, hartina ngomong ngajawab. Tadi kila pertanyaan, kultu jawaban. Al aqlamu ari pirang-pirang kalam catatan amal teh eta salah satun ayat 3. Qalamus sawabi hiji kolam catatan ganyaran. Jadi kolam keur nyatetkeun ganyaran. Wa qalamul iqabi kadua kolam kalam pena keur nyatetkeun siksaan. Wa qalamul mutlafati anu katiluna kolam keur nyatetkeun barang-barang anu di jahat, anu di ruksak, anu di aniaya. Faqalamus sawabi mangka ari kolam anu berkaitan jeung catatan ganyaran mah eta maktubun dicatatkeun lahu nyaeta ka budak. Nu dimaksud budak di dieu nyaeta nu di bawah usia baleg. Jadi lamun budak ngalakukeun salat, euy budak sedekah tapi ganyaraneun, euy budak maca Quran dicatatkeun. Di ganyaraneun mah wa qalamul iqabi jeung ari kolam anu catatan siksaan anu pisiksaeun, kolam catatan anu nyaeta ngajadikeun siksa. Seperti budak ngalakukeun dosa maksiat paharaman. Marfuun eta mah diangkat anhu ti budak. Jadi ari piganyaraneun mah di mana-mana dilakukeun ku budak teh dicatatkeun, ai pisiksaeun mah teu dicatatkeun. Jadi hartina mah ai budak mah ai piganyaraneun aya kitu, ai pisiksaeun eueuh kitu catatanna teh budak mah. Nah, anu katiluna nyaeta disebutkeun qalamul mutlaqat. Jadi
kolam catatan tentang barang-barang anu diruksak. Tah maktubun alaihi dicatatkeun ayeuna mun teu budak. Dicatatkeun barang-barang ayeuna mun teu diruksak mah. Musim maling jamu batur keur budak. Nah, gitu. Ya, aya nu diruksak ini. Aya barang nu diruksak. Aya barang aya nu teu diruksak. Kungsi mopeskeun gelas batur gitu. Kungsi ngaruksak barang batur gitu. Kungsi ayeuna mun teu maling duit batur, kungsi maling barang batur, maktubun alaihi. Maktubun alaihi dicatatkeun. Jadi hartina kudu kumaha? Nya kudu digantian eta mah. Mun teu digantian jadi catatan ayeuna mun teu naon. Jadi ayeuna teh jadi tagihan nya termasuk nyaeta diat di mana-mana ayeuna mun teu budak tuluy ngadek batur budak tuluy motongkeun anggota badan batur kan ayeuna mun teu eta teh kana diat dicatatkeun. Nah, jadi ulah dikiranya budak anu beungal teh budak anu ayeuna beungal teh loba hutang baheula ayeuna mun teh kungsi motongkeun batur kungsi ayeuna mun teh mah ngaraeutan batur teu kungsi teu maling barang batur eta dicatatkeun. Nah, gitu. Nya kitu deui ayeuna mun tamah lamun anu majnun jeung ayeuna mun tamah anu nyaeta sare. Nu stres, ayeuna mun teh maring barang batur kudu digantian. Termasuk anu ngalinur gitu. Termasuk ayeuna mun anu ngalinur. Nu ngalinur maling barang batur. Kudu digantian mopeskeun barang batur ngaruksak barang batur kudu digantian hartina mutlapat mah nyaeta berkaitan jeung garomah jeung tanggung jawab penggantian. Adapun ayeuna mun teu berkaitan jeung siksaan adapun berkaitan jeung ayeuna mun teu ganjaran bijil tinu gelo bijil tinu sare eta mah teu aya catatan ganjaran. Nu ngalinur berebet aya maca Quran sajud wah ganjaran aya tinu ngalinur wah aya mun teh ganjaran aya nu ngalinur teuy aya mun teh mah eta nu ngalinur anu sare teh amprak aya mun teh ngomongkeun batur opat batur gitu wah catatan siksa catatan siksa gitu ngan di mana-mana anu ngalinur mepeskeun barang batur udang gantian eta mah mutlafat tuluy ayeuna mun teu anu ngalinur tuluy ayeuna teu ka sare teh atawa ayeuna stres tuluy ayeuna mun teu eta ngadek batur nya kudu bayar diat kudu bayar ayeuna mun teu diatna gitu kawas budak we kawas budak. Matakta di mana-mana budak ngalakukeun kitu amat jadi kolot teh nya aku bae da eta mah lain kuring da eta mah budak eta mah budak aya itu barang nu diruksak kumaha itu barang nu dipaling kumaha nya gantian tah jadi salah satu kebodohan ayeuna mun teu masyarakat teh ya nu ayeuna mun tamasok mokaha sok mah atuh da eta mah budak teh nyaho urang Allah teh nyaho kudu digantian nah kapungkur ayeuna mun teh mata nya pun adi kantos ayeuna mun teh nya ke desa kepala sok itu mapayan pun biang ka warung-warung teh eta cenah bisi ieu barang cokot teh atuh nu boga warung atoh aya dicokotan tara dicarek kadang kage ayeuna mun teh pun biang kege mapai ka warung gitu atoh anu aya
tak rangem rang sagala atuh da sagala aya namun tama aya namun tama keur harita mah aya namun teh 20.000 teh rangem gitu sagala aya saprit sagala aya nah kita aya teh gurah geureuh papa ti warung mana ya tadi aya nya cenah nyanak sakeueun ya antep kan boga warung da dibayar puguh gitu dibayar puguh tah gitu eta teh mutlapat gitu mutlapat. Nah, kisos, kumaha kisos atau aya namun teh hukum-hukum bangsa cambukan gitu bangsa aya namun teh panggajangga eueuh eta mah pala yajibani alaihim. Jadi berkaitanana nyata jeung barang-barang anu diruksak kudu digantian gorong atau mutlapat kajian bijil aya namun teh budak. Tah eta mah disebutkeun qalamul mutlapat. Tuh dibagi tilu catatan aya namun tama amal teh aya anu berkaitan jeung piganyaraneun aya anu berkaitan jeung naon jeung pisiksaeun eta mah bener marfuun lamun piganyaraneun maktubun catat lamun aya napi siksaeun marfuun diangkat teh lamun aya namun teh barang-barang mutlapat eta nyata catatkeun hartina anggar jadi hutang gitu anggarnya jadi hutang kudu tanggung jawab kudu digantian pala yajibani anu berkaitan jeung kisos mah nyawa bayar nyawa hutang bayar hutang tuluy aya namun tadi teunggul bayar diteunggul tuluy aya namun tamah khomer umpamana kudu aya namun tamah dihad gitu tuluy aya namun tama jinah kudu aya namun tadi ranjam eta mah teu wajib nyaeta hiji ka budak kadua kanu gelo katilu kanu sare li adamil tijamihim lil ahkam karana maranehana teu katetapan ku hukum syarah teu kena eta mah teu kena aya nu ku hukum teu masuk hukum. Qala parantos ngadawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam dawanana rufi'al qalamu an salasatin rufi'a diangkat naon al qalamu catatan amal an salasatin ti tilu jelema artina henteu dicatetkeun artina henteu dicatetkeun. Nah, hiji anin naimi ya tinu sare. Anin naimi tinu sare. Nu sare doraka teu dicatetkeun. Nu sare ngalakonan ibadah teu dicatetkeun. Osok sare aya namun tamapun bapa suganta aya namun teu keur mudakarah we gitu. Ada biasa gitu capetan gitu biasa capetan tinggal teker tibra we gitu aya setengah jam paneta teh lamun nyaring mah meureun piganyaran ngamuruk teh gitu piganyaran ai sare mah tuh teu ari aya namun sare mah musing berebet aya nu maca Quran wiridan zikir maca salawat teu meunang aya namun catatan amal tuh sare mah hatas yastai kido sehingga nyaeta nyaring kakara mau nyaring ngalakonan amal hade kakara eta mah diganjar di keur sare dua wa anis sabi ti budak anu acan baleg budak anu acan hatta yahtalima sehingga bijil mani tegasna sehingga balik memeh balik nyata diangkat nun maksud aya namun tadi angkatna nyata nu tadi teh geus dijelaskeun nyata qalamul iqab anu pisiksaeun pidorakaeun teu dicatetkeun dorakaana budak mah wa adil majnuni katilu nyata ti jelema anu gelo jelema anu edan hatta yastakila hatta yakila sehingga normal deui sehat deui akalna kakara kena ke hukum keur gelo teu kena ke hukum
Keur budak teu kena ke hukum budak di mana-mana geus balik kena ketetapan ke hukum nu gelo geus cager kena ayeuna muntah ke hukum nu sare geus nyaring kakara sapanjang sare sapanjang masih budak keneh sapanjang ayeuna mun teh gelo keneh sateras keneh acan can masuk catatan rupi al qalamu an salasatin pal muradu mangka ari nu dimaksud bil kolami nyaeta ku catatan ieu kolamu taklif hartina can kakeunaan ku hukum wajib can kakeunaan ku hukum ayeuna mun teh haram teu can kakeunaan ku hukum wajib can kakeunaan ku hukum ayeuna mun teh haram jeung ayeuna saterusna duna kolamit dona domani ari tentang ayeuna catatan pertanggungjawaban mah tetap masing budak ge tetap ulah kenah budak ayeuna jahil telah ngasaena ka batur ulah ayeuna mun teh dikira tapi kamu poskeun ngaruksak barang batur ulah dikira kalau mudoman eta mah li annahu min khitabil wad'i. Jadi henteu ayeuna mun teu masalah tetap mah li annahu min khitabil wad'i fayajibu damamul mutlafat mangka wajib kudu tanggung jawab katempuhan barang-barang anu diruksak wadiyatu termasuk nyata tanggung jawab mayar diat alaihim nyata kasaha tuh kaya namun tama budak kanu gelo kanu sare gitu min malim di mana mun aya nyaeta tina harta maranehanana mun bogaeun. Jadi ayeuna budak tuluy ayeuna mun teh ngaruksak barang batur boga cokot teh bayarkeun pake ngagantian nu gelo oge boga da jual da cokot barangna bikeun pake ngagantian barang nu diruksak nu sare kabayang ayeuna mun teh mek prek mobil teh batur mah hudang sare teh ayeuna mun teh manaon geus ayeuna siap daeureun aifek mah tadi maneh ngalindur euy mapeskeun kaca mobil si anu mangkani weteuh keneh teh mobilna teh mobil ayeuna mun teu mewah sabaraha kudu ayeuna mun teh macenah mah 3 jutaan hudang sare teh geus sampakeun ku 3 juta ladang ngalindur ayeuna masa jarangnya ai baheula mah sok mineng angkel-angkelengan keur sare teh dia keluar pacaya we ayeuna mah jarang mangi ai baheula mah sok aya dah baheula mah gunam gitu gunam lah geus mugo hayang ngomong mah gitu baseo mah ieu mah lain keluar geus anggeung-anggeungan eta aya nemen teh kumaha ada teh balik deui di mana hees lah gitu da bener tadina ge gunam eta mah gitu gunam bilakil kisos sabab kisos berkaitan jeung nyawa atuh da teu eta mah jadi lamun ayeuna mun teh budak ngabunuh teu kana kisos nu gelo kana ngabunuh teu kana kisos lamun anu sare ngabunuh teu kana kisos kana diat teu kana kisos hadaya anu berkaitan jeung fisik mah teu aya anu berkaitan jeung fisik mah lamun ayeuna mun berkaitan jeung barang-barang tah benda-benda eta nyata kudu dipertanggungjawabkeun. Jadi lamun kisos nyata digantian ku diat. Faslun fi bayanil istinja'i bil hajari wallahu a'lam bissawab.